Jamu tini toha hingga nunge nah si teras ngomong-ngomong si Adok yang si Ujit ya geus 2 minggu hadiah ngomong geus 2 motor cara mah kudu borak teh ieu mah jadi sebenarnya. Itu aing menghitung cinta deui nyasang separait kieu bahap atuh subuhan amis-amis. Maneh ka dieu teh teu kopi. Sendeleung di dieu mah kata aya cain teh kieu ge kok mau dibatu maloba nu kalaparan. Bersyukur tidak maneh mah gede hutang. Jika tuh nganyuk ke warung juga nganyuk lah menimpal ributin kieu tapi omah teh atas sama urang nah ada kaing anjing kadengeun nganyuk ka warung saha ka warung saha we lah soalna kasih Bang Kobra urang gede hutang beuring wae nya teu hutang urang teh jika ka bingkon we bingkon omah atas nama si Ujut ulah urang kaing deui naon mana sama mana urang ayo ditagih we ku Bang Kobra oge haji itu bae lah. Si Adok yang si Ujut ingkar janjina kaci da ieu pokona lamun mayar wae rek disita ieu barangna. Alah kita si Karnadi orang teh sono geus lila teu panggih geus Karnadi heula dipikir-pikir hirup aing asa sangsara teuing kopi bea budut puguh nih kahayang mah aya nu maot hiji dua mah aturan ngajuru meh urang meunang atuh rokok pangaji setengah wae mah jeung menang pincuk. Si Adok teu di tengah bangstra teu di ka warung ka urang deui nyusahkeun ka pribumi teh. Assalamualaikum Karadi di imah teu. Waalaikumsalam aya yap ka dia we ka imah. warung we Yeuh sahareun Karadi cager. Alhamdulillah kumaha samulihna cager. Kayaknya kan useup. Ngarek kadang ngusuk mah tiba gara-gara punguning babaturan urang ka belut jeung lau. Nah teh kadenge seperti Atunya lahan heula geretana. Ngan di teh naon? Anger we di dieu mah kana useup tiba heula ge punguning hobi urang, da punguning babaturan urang mah lauk jeung belut. Atuh bae nah mamantah. Iraha balik Krek bieu, krek Jawa. Alah. Asa boga teknologi alus kieu Ya atuh gaji di kota teh badag ka sorang ieu meuli ieu. Wah, beli sabaraha maneh 2 juta di terus teh bobora murah itu maraha kabeh. 2 juta. Wah, kabedal wae. Meunang ieu teh. Meunang dia cobaan ya. Cik cobaan heula. Kumaha masangkeunna teh? Kitu dengekeun musikna. Meunang oge sabaraha itu mana nganyuk loba kieu warung jeung penting murah 50.000-an. Tuh nya 50.000 teh make ngaran urang. bae atuh mah teh ngaranna geuning bawa sapapait sama manis mun nganyuk make atas nama urang ge marang ngilu ngopi we anger sobo aya bagian urang ngilu ngopi. Bae tuh
yuk. Ya, yuk. Mangga kelebat. Radi, gak udut tuh mana? Woi, iya lah, aku ngenahun. Gak udut tuh. Si Dar sawo ieu mah lain wayang. Ih, maneh budak Urang nanyakeun gak udut tuh mana? Kumaha? Gak udut tuh. Henteu mata kita ditutungan teh yang ngaluarkeun udud euy. Cik ya aya. Tah atuh Alah si anjir. HP tinggalin di warung. Di ngelokona. atuh. Dicokot lah kayak itu di tayang. Jika tuh teh heula we me. Gampil mah euy demi keamanan bersama. Heeh tuh tayang leuh. Jeung HP jeung ieu jeung eta heuh. Keun aman dia tuh mau aya bangsa setan ge kalalabur. Heuh yang tilu heuh. Siap. Bisa dipake diinjem bawang seukeut euy. Tapi aing asa yang isin heula nih euy. Mah di dieu teh lah da aman. Konek, mana nih? Kamar baru dah? Si Adoknya si Ujun. Aya. Ya, mana Tadi. itu? Tadi mah aya. Bang Ren, yuk. Sakana dieu. Hei, pur, euy. Nengan mangkeluk nu dua, eta. Nah, aya naon? Gara de bohong si tulang kehet teh. Janji dek main hutang. Oh, wae. Ari jajan, abatur, nganyuk, ka urang. Hitut baneh. Henteu. Ah, bieu salah hitut. Henteu sora manuk tatangga. Manuk. Tuh, nya. Sora manuk tatangga babara bisa sora hitut nyanyi ge bisaeun. Ah, geus ah bae. Lain. Anu barang ka mana? Si Adok si Ujut eta. Tadi ngomongna cenah deketin si Karnadi. Si Karnadi. Heeh. Bae atuh urang gini tek neang. Heeh. Puas Mang Kobra bener ketipu ku urang. Ujut, Adok keluar ke saman. Aman oke aing tadi dia Aman euy. aman ayo aman. Ayo tuh. Semua don diampihan aing mau dibeunang seteh. Bal mau diampihan. Bae tenang anu geus aman. Wah aman aing kekuatan modal. Ling ngopi heula ayeuna mah. Modal ini. Sama kan mah. Aing kuat modalnya. Masuk di urang ngopi yuk. Ya. Astagfirullahaladzim. Oh no. Yakin di dari ieu mah. Yakin di dari ieu mah. Aing gogoda euy keur ngeunah-ngeunah ngadengekeun lagu Darso deur kabelet hayang isin. Alah. Anjing. Keur ngeunah-ngeunah ngadangkeun lagu Darso. Ku kabelet aing teh hayang kacai euy. Mules aing penting pada hayang ngarujak euy jeung nyiram wae. Alah anjing. Tapi keun bae we euy lah. Engke geus balik ti dieu meureun euy. Alah. Bakal datang si Kosim tuh euy, mau udud jeung si Kopi. Sabari nulikeun lagu Darso, tuluy lah eta euy wayang. Nikmat tenan hirup urang poe ayeuna euy. Mati-mati teu heula duit manggih 50.000 leungit oge aduh. Yo, Dok. Ya, bener. Pasti ieu barang si Adok si Ujut ya. Tapi kemana ya? Peduli, penting barang mana dibawa. Jen, si Karnadi yang banyak. Nyara rumput, paduli geus hasil. Sia-sia ini kayak masih Karnadi. Nah, ajaran. Sok lega kieu euy. Geus balik ti cai teh. Nulikeun deui lagu Darso ah. Alah. Elak
Oh ge euy nulikeun lagu si Darso teh euy. Ieu teh euy. Teu kau boga barang alus peditna alabatan si Kosim euy. Bawa balik meureun euy. Moal jadi penting useup di baturan ku lagu Darso teh tuh euy. Nyo deui useup aing teh moal satadina euy. Balik dicai teh meureun ka cipta. Ngarokok si kopi lagu Darso. Ieu man mau balik deui. Mau deui useup aing jejer deui. Lah ini datang. Mana atuh udud teh? Nyasat untung HP mah diampihan ku tukang warung tah. Terus ayeuna kumaha? Nya teh meuli deui ingat urang teh. Duit tadi dina kantong, terus dipiapikeun ka maneh. Kantong ka mana ayeuna jeung musik ku urang? Tah, justru urang kudu nanya ka maneh. Urang teu apal balik ngising, urang jual eueuh sangkan urang dibawa balik ku maneh. Nyasat lo dibawa balik ku urang mau nanyakeun ka maneh. Da kumaha atuh rukat teuing? Teuing aing mah abang tukang musik mulai teu ka sorang meuli 2 juta jeung etana aing mah. Aduh, asli lain ku urang euy. Aing teh balik ngising jual eueuh, ai jejer mah aya nu urang. Untung we jejer kesayangan urang aya. Geus bedoh aing mah Goblok teh. Ting saya nu ngokod. Dikade ku aing ieu ngokod. Nyah teh mah ka aing.